Assalamualaikum baraya wilujeng wengi ayeuna mah urang lajengkeun deui kana video part 2 edisi heuling-heuling tea. Tah ieu sim kuring kaleresan bade ka tempat panginepan. Hapunten nuju ngojaina henteu kapidiokeun. Tah sim kuring ka tempat panginepan mapah sapalih di mah kana beus. Ieu sabari ngalempeng-lempengkeun sampean. Da asa cararangkeul bahan lumayan perjalanan jauh ti tempat sim kuring ka Pangandaran teh aya 4 jamna. Ari sugan teh caket ka tempat panginepan teh boros sim kuring henteu ngiring kana beus. Ari pek teh rada lumayan abong-abong kakara ameng ka dieu satadina mah moal ngiring ngan pun bojo sareng murang kalih kedah ngiring wae baraya. Alhamdulillah teu karaos sabari ngobrol tereh dugi ka tempat panginepan. Ulah salpo kana anu ngakod tas Hello Kitty. Da sami hatena mah Hello Kitty bageur pisan. Keur sapangnyenakeun kantong anu sim kuring nu sakieu riduna baraya. Tah geuning alhamdulillah tos dugi ka tempat panginepan. Tah ieu nuju diatur-atur kamarna. Bari ieu teh meuni ageung tempatna teh meuni raoseun pisan. Aya 7 kamar, aya 7 WC. Pokona mah raoseun pisan pami kanu tos keluarga mah. Hapuntenna baraya, suanteunna rada mareumeuh keneh nya kitu teh sim kuring rada kirang sehat. Tah kanu tos lebet kana video sim kuring hapunten teu izin heula nya. Hatur nuhun kanu tos nongton kana video sim kuring ti akhir dugi ka awalna.